Mata sok gara-gara li ibu baju aralus bawa kolot masa potong di teka bedak urang dahar ngeunah-ngeunah bawa kolot mah meuli bias oge anyuk na hutang urang cicing di imah alus bawa kolot mah usum hujan nyak selakan caina eueuh nu ngomean batak balik geura sok ka kolot ibu baheula minta duit ka kolot teh mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu ceurik nah kolot teh geus eueuh rup ku padung rap ku lumah katuruban tanah beureung kajen ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur ditempo di belah wetan aya patok kuburan indung urang jeung bapa urang raketak nengaran anak nyeri dadana gedong hayang kasaksian ku indung sukses hayang bareng jeung indung rerenengan hayang kalalajoan ku indung boga incu hayang diasuh ku indung boga harta hayang dipake jeung indung hayang nangkep ka indung hayang nyuuh nelahunan indung hayang disiaran ku indung hayang cerita kasusah ka indung itu geus moal terjadi lamun indung bapa geus eueuh bener mata lamun deuk aralus ayeuna umpama beung indung keur aya ya sejarahna mata keneng deuk aralus mah ayeuna tong sok berdegong ka kolot di tanggal 22 diperingati hari ibu jetrek foto sayang mama aing mah wadah tara si eta sedih oh saha tuh kitu sayang mana di kukolot dikuliahkeun sawah beak harta beak pake kuliah anak geus kuliah tuluy wisuda nu gigireun lain indung bapak kabogohna ibu jepret foto terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol kabogoh nyebutkeun menemani aku dari nol ongkek neng yeuh mengpeng di dieu loba budak ABG tong katipu ku bibir jalu geus kieu mah wirang tah sing arapi Garut atuh jaga nama baik Garut Garut mah keren beok buktikeun atuh sing nyaah ka rakyatna sing apal keleng beteung rakyatna sing wawuh rakyat teu boga imahna sing wawuh yatim hayang sakola teu kabiayaanana narek diantep nasib yatim saperti ayeuna lamun lain nyarane ka saha deui iwalti pemangku pemerintahan anu geura bikin grajieun sejahterakeun rahayatna ibu tuh wani ngomong gitu nya orang wani baik dah kebenaran itu nya Ustad geus sarua tong legek-legek teuing nah nanar gerhana dikenal batur teh lantaran aya jamaah da eueuh jamaah mamanya urang rek ngomong jeung temo mata hakikatna urang balikeun lain ibu nu kudu ngahargaan kuring tapi kuring nu kudu ngahargaan ka ibu nah da leungit ibu balik tadi kuring datang ka dieu moal teu pasea jeung nu hajat ku ayana ibu nu hajat gusura seuri wilujeng sumping pan tadi mah deg-degan angan teh sieun jamaah baliknya mata numpang gede-gedena jasa dina acara ieu tah jamaah nepi ka ngorbankeun keleng beuteung salaki ayeuna teh salaki ibu teh keur pepelengkingan dina kursi ayeuna teh nungguan ibu nah lila-lila teuing janjina jam 11 balik ieu jabaya kieu acan keneh dan kita bakal ditanya geus keleng patuh di mana lila ibu gembang kepancing natenya ho pangaosan matakna hek datang atuh lain ngajedog wae di imah balik pangaosan nyarekan salaki nah aya naon lain lapar aduh pamajikan keur pangaosan teh nyangu we atuh nepi ka eueuh kabelul da sia mah kitu merek Belanda ngajajah wae ka pamajikan teh ieu teh ladang pengajian ngadon pasea matak nongaran amal ibadah cekuring cantang tuh gumantung eusi hate nu sabenerna heeh otak pangaosan alus bareng jeung hate nu alus bubar ti dia teh bakal menang kahalusan aya hatena rudak mah jago kudu menang kahadean nu hajat diomongkeun ori dangdut kabedag ai pincuk eueuh jeung deui eta da ustadna deui telat datangna teh ceuk aing oge ngulung teh nu deukeut lain nu jauh kitu kunaon si eta ngecebrek nya teu sadar kana takdirna lantaran kakotoran dina hatena bener Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu utara THT malati ati dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hambulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sejahusuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia dibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap niwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngacer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantosna prat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu ancek-pancek istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama majelis ulama desa ieu anu kusim kuring dipihormat sarta kusim kuring guruwaneun aparatur pemerintahan ais pangampi pupuh lemur Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD Nuran Cage Kanagawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patembatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil. Lamun ibu gering ke rumah sakit hayang sehat, ari ibu pangaosan hayang naon. Bisi hayang panggih jeung urang.
lamun ibu hayang panih jeung sim kuring bakal kecewa dasa gedeng ge gede balik gitu. Maka ayeuna mah urang susuganan mebeunangan cek ibu pangaosan teh neangan ilmu mangka geratannya ka ustad nu caket naon fungsina ilmu maka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran awak sorangan tapi naha boga ilmu tapi hirup poek wae da kabeh ge anu hadir di tempat teh arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting hees wae nu hadir di tempat arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae nu hadir di tempat teh arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong kasehat tapi naha nya sakabeung mah ustad ge sok burger wae berarti lamun gitu ilmu teh can keuna kana fungsina karek bisa jadi urang mah karek apal kana ilmu can nyaho kumaha migawe ilmu da moal pernah aya papasehaan lamun jalma baroga ilmu eta mah karek bisa ngadu-ngadu ilmu maka di mana atuh jalma nu bakal menang ilmu hiji we siapkeun wadah nu alus naon eta wadah tina sagala rupa wadah hate nu alus keur mah hirup bodoh saban geureuh ka batur maka ilmu moal nyampurkeun ka jelema nu goreng hate naha bodoh wae nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngaleyak batur ayeuna jelema kunaon sababna urang hese pisan hirup dina ekonomi seuseut jeung seuseut we kunaon Allah teu nitipkeun harta ka awak urang entong nyalahkeun Allah boa-boa hatena kotor dibere sangsara wae masih kene sirik ka batur batur beunghar disebut nyegi batur beunghar wajarkeun nuyul batur beunghar wajarkeun dudukun bari hirup sangsara maka harta moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate keur sangsara wae loba nyeri batur komo beunghar moal teu pamer ku hartana boga kongkorong edeng-edeng ieu teh 30 gram ti salaki ladang ultah aku masih ya we mata patokan nu ngaran hirup maju jeung mundurna manusia jujur gumantung hate dalah-dalah ibadah ibu dek loba serta rekebak dek tahajud unggal peuting dek duha unggal poe dek maca Quran mineng hampura hatena kotor mah Allah leumit pahalaan mata maca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal lahir akhlak alus maca Quran alus hate kotor teu saeutik geus maca Quran asa bangga diri ngarasa sombong asa aing pangqur'ana nanu kitu nu dipika butuh hirup tuh koprok saurang salat alus lain alus deui kudu dina salat salat wajib salat alus ngan kudu bareng jeung hate nu alus maka bubar salat bakal katempo tawado sanggeus salat salat alus hate kotor bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna ka batur teh nyebut teh neraka wis jiga nu si eta nu gablekna aya kotor dina hate pangaosan alus bareng jeung hate nu alus bubar pangajian bakal ngarobah sifat hirupna mun ibu goreng ka dulur isuk bakal nganyang minta hampura naha Allah nolak salatna Allah nolak zakatna Allah nolak sagala-galana sapanjang aya dulur nyeri hate ku bibirna tuh eta teh keterangan agama piraku urang teu sadar ibu goreng ka salaki bubar ti dieu wayahna bubar ti dieu teh tangkep salaki aya cek salaki teh kunaon ai maneh balik pangaosan jadi lebay jawab ke ibu ngarti pisan ai karek 2 poe mah isukna mah kitu dewe bawel deui aya robah dina sifat hirup mata kelakon urusan hate mah kajian ibadah leutik Pak hampura hareupeun Allah mah bisa gede gumantung hate nu alus kajian ibadah gede hatena kotor daeuhna naonan nana gerhana ceramah kieu nah alus bisa jadi alus ngan bisa jadi eta teh kaalusan eta teh cantang tuh bareng jeung Allah satahun kahareup uleung deui kuring tong dibayar datang wa tak ibu teh suudon teh nah di ibu ngadedeg wanti tadi lebih ka ayeuna nya teh pangaosan ieu teh tudang tuding ka urang mata nu ngaran hakikat hirup hate jelema bakal wawuh kana dirina bakal wawuh kana kalakuanana bakal wawuh kana kagorenganana bakal poho nginget-nginget kesalahan batur da urang ge boga jiga batur nya tina hate teh loba
mata nu ngaran hate teh kudu cicing atuh ilmu teh dina tilu rupa hiji kolbi dua kauli tilu pi'li kolbi hate kauli ucapan pi'li pagawean lamun ibu hayang nempo jelema berilmu tawah henteu dengekeun we omonganana lamun nganyarikeun hate batur berarti si eta boloho teu wawu kana alam akhirat apan jelema nu nganyarikeun hate batur mah engke ditampa ku Allah Rabbul Alamin di akhirat kahadeanana ditukeurkeun jeung kagorengan batur well aduh nah urangnya ngadenge dasa ungeuk jebrot kolbi kauli pi'li kolbi hatena kauli ucapanana pi'li pagaweanana jadi lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tempo we hatena ucapanana pagaweanana lamun eta jelema nyebutkeun ibu urang teh kudu bager jeung gebrokna tah berarti ilmu digawe jadi ilmu teh aya pagaweanana ibu kudu someah dareh deh kabatur teh kitu we teh jamotrot teh jemedut someah dareh deh alus budina hade basana ta eta ilmu anu ditempo ku batur mah ieu mah sakadar teorina da ibu ge pan jeung beo kari-kari mah ngareneng gresok jeung beo bisaeun nyebut subhanallah urang ge bisa nyebut subhanallah nu ngabedakeun gawena naon atuh subhanallah maha suci Gusti Allah berarti hate kotor tong dikukut subhanallah maha suci Gusti Allah hate kotor tong dikukut sirik pidik jahil karya istren panastren dudupak prurumpak tekopan cebukan pundungan panas baranan kudu eueuh lamun bener dina bibir subhanallah katempo ta ilmu subhanallah teh di mana katempona dina gawena rada kasindiran ya apa urang subhanallah karek samet biwir can katoong dina gawe ari ongkos subhanallah batur nyen gedong ngubul hulu ari ongkos subhanallah batur meuli mobil si eta mah muntaber ari ongkos subhanallah batur meuli motor ka rumah sakit sagedeung deui ari ongkos subhanallah batur meuli tanah nada paeh atuh Pak saha nu nyiksa perasaan sorangan tong nuding Allah da Allah man rohman rohim anu nyiksa awak sorangan iwati perasaan diri sorangan weh tidak kolbina kaulina fi'lina kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean agama sapinah jurumiyah sulam taufik tijan mantek maani bayan balagoh ukudulujin alulu wal marjan al hidayah ngaran-ngaran kitab sok apalkeun ngan wayahna sanggeus apal kudu katempo amal ari ngapalkeun mah soal babari da Allah ge nyimpen otak nuna otak di manusia keur bahan ngapalkeun ngan palembah pagawean mah cantang tuh anu apal bisa migawe aduh ibu bapak ge nyaraho kuring ge apal innamal shadaqata lil fuqara ta ulah waka dihargaan ku bapak eta mah dalil katerangan supaya manusia daek sedekah innamal shadaqata lil fuqara eta teh dalil sedekah apal kuring apal mana pagaweanan mun kitu ibu teh aya yatim katulungan miskin kabela maka innamal shadaqata lil fuqara teh neurak kana hate batur neurak kana hate urang sabab lain omonganana tapi tah aya bukti tina caritaana apan urang mah sararea ge nasib di dinya innamal shadaqata lil fuqara saradokoh hiji sedekah teh mager rezeki nu geus aya dua ngulung rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah bisaeun beo oge gening eta rakyat leutik teu kabelaan gening itu si yatim teu kabantuan berarti karek dalil can katempona pagawean mata wajar lamun batur ngadenge ceramah urang eah-eahan ngocot we sabab kapangi eueuh pagaweanana kahartos kenah ya ceramah ungguk sarap ayo ungguk teu pan sadar ya urang teh posisi teh di dinya nana gerhana sarua karek ngapalkeun innamal shadaqata lil fuqara boro-boro isukan poe ieu ge kuring lain sedekah nu puguneun ngadudut larang sedekah saha nu bakal sedekah nu hajat panyunatan wangsul ibadah haji ngayakeun syukuran ngulem kuring da geus nyiapkeun teh sedekahna teh sagedeung deui abdi beres tempo ku ibu bakal ngudag punten cenah pangarsa ieu mah kagagelan sedekahna heueuh dek ditampa demi Allah Pak bari culang cileung dudu teh geuwah nah sieun katempo ku batur berarti posisi kuring jeung ibu teh sarua matakna gerhana nolak disebut al mukarrom
disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan teh kunaon landasanana kuring nyaho saha awak kuring sabenerna. Sabab kuring mah mung gelar ti manusia, ustad, kiai, ajengan eta mah sesebutan jelema. Tapi hakikatna mana gawe hareupeun Allahna. Era parada disebut ustad, kiai, ajengan ari gawe Allah. Ya bener. Palingan Umar bin Khattab diberi khalifah, cek Abu Bakar, ya Umar anjeun jadi khalifah dipilih ku rakyat, curik 7 poe 7 peuting, nepi ka ngareng maneh mung keluar ternyata jadi pamimpin jadi asa aib. Nah anu ayeuna jadi pejabat teh ngadon syukuran atuh gerengseng grup. Sabab karek apal kana jabatan teu wawuh kana gawe sanggeus boga jabatan. Umar bin Khattab ditanya kunaon Umar beceurik, ya Abu Bakar rakyat sangsara lamun aya nu maot ku sangsara. Umar nu bakal ngareup ka pangeran nu bakal dipentak pertanggungjawaban. Aya miskin anu teu sakola hayang sakola, Umar nu bakal ditanya teu sanggup Abu Bakar bikeun ka batur anu hayangeun. Geuningan teu bangga disebut pamimpin sabab Umar bin Khattab wawuh kana gawena. Urang disebut ustad, kiai, ajengan beuheung juga rada kieu kunaon si lain. Teu sadar kana gawena. Naon atuh gawe ustad, kiai, ajengan? Allah jeung nabina mere warasatul anbiya, pewaris para nabi. Gerayu urang bawa kana pagawean nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, bareuh sampean ladang tahajud. Ustad mana nu baru sampean nepi ka tahajud? Lamun teh mah di dieu aya ustad nu baru sampean jujur lain ladang tahajud eta mah asam urat. Ya, berarti orang sadar can meujeul orang disebut ustad, can meujeul disebut kiai, beh dituna can meujeul disebut santri, beh dituna pisan can meujeul disebut ulama. Bener. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Bumi Nabi 5 kagenep sagajelengan, tapi masjid dibangun ku Kangjeng Nabi. Satahun kurban genep 10 onta. Eta warisan Nabi ka ustad, kiai, ajengan. Aya ustad anu lebih ka kitu. Andai kata urang nih, imah urang buka duit 1 miliar, dek milih nyeun imah, dek milih nyeun masjid. Halus. Atau gua tanya tanah gerhana, kata gitu bebengok maneh. Lamun kuring buka duit 1 M, masjid butut, imah butut, ku perkiraan ya ku perkiraan, kuring bakal milih nyeun imah dah. Nah, bongan. Zaman baheula zaman Nabi jelema dihargaan ku amalna, poe ayeuna jelema dihargaan ku hartana. Sok ngaku. Gedong sigrong mobil mewah sabalega budakna bontongor anger Raden. Coba nu sangsara alus kalakuan bororaan nyebut Raden. Ulin oge di budak nu sangsara mah kaitu bisa ileulengiteun. Ngaraku. Mata zaman Nabi ayeuna geus robah Pak. Zaman Nabi nu dihargaan karena amalna, poe ayeuna dihargaan karena hartana. Eta Korea udah ngomong dihargaan ku harta eta geus kieu. Baju ieu mah kabeuli ku ibu ge calana kieu kabereser, ku ibu ge sapatu kabeuli biasa we teu kudu riweuh, teu kudu mewah-mewah teuing, hirup sederhana leuwih alus. Bener. Nah, era bro di juru, bro di pantong, ngalayah di tengah imah lobak libuk kuda hareun karena nahawan loba dahareun loba tatangan untuk milu ngadahan imah lega karena nahawan lega teuing ari nu manjang capek-capek ngepel duit loba nepi ka gopokan karena nahawan duit loba ari yatim hayang sakola nepi ka teu kabiayaan sing era ku harta teh bener ya tuh. Mata kuring nolak disebut al-mukarom, ustad, kiai, ajengan. Nah, sieun inggis ku bisirempan ku kaburo maktan indallah. Alus omongan, goreng kalakuan, kakeheul, kabenci cek Gusti Allah. Sieun, Pak. Dalam hate mah hayang eureun jadi penceramah. Nah, ari sieun. Kabatur Abdullah salat di awal waktiha, utama salat di awal waktu, jujur urang besok akhir waktu. Ya ari nya. Kabatur kudu sodakoh kuring oge hese bab sodakoh teh maka geus ragrakeun yen kuring teh manusia biasa lain manusia luar biasa maka ibu jeung bapak hadirna kuring biasa-biasa we teu kudu riweuh datang na negerana keprok hampura da lain jabati atuh
lamun kuring diudeng di sorban kuring yakin nolol ajengan langsung mustaminangtung wilujeng sumping al mukarom. Coba orang keur di jalan ge eueun wassalamualaikum kalaka well kan bae da eta mah cangkang teu nanaon hirup mah jelema mah aya cangkang jeung eusi ngalusan cangkang mah soal babari nu hese mah ngalusan eusi kulit hideung hayang bodas meuli we skincare 2 minggu glowing teh cek Korea da cek urang Sunda mah lain glowing hinyai apa jeung glowing jeung da anggar ari tiung dibuka mah beungeut glowing punduk mah renge we jeung ari geus takdirna jeung Udin mah da moal mata kadak-kadak datang anak Jokowi atuh ya mau halus kerok ganti ku batlot balik pengajian riweuh naha eueuh hiji bulu panon dipanjangan panganten aya pantosna 2 poe coba ibu pengawasan bulu panon panjangan riweuh bari bawa motor kumaha lamun tabrakan nepi ka hayang golis bebeakan mantak nu kudu ku urang disaragamkeun teh hate bro tiung saragam baju saragam pertanyaanana saragam teh jeung eusi hatena teu arari ukur munian dunya keur kagorengan hate aral atuh dah munian kagorengan ku kasaragaman ukur dina baju ukur dina tiung ari hate teh saragam beda we saragam calikna palih ditu benten saragam eta geuning nyengcan eta ngunggulan iya nu kudu disaragamkeun mah lain baju lain tiung tah hate ayeuna kunaon loba papaseaan hate nu teu saragam Quran sarua nabi sarua agama Islam sarua kiblat sarua salat waktuna sarua nah abet pasea hate nu teu sarua bener mata keragrag Islam tarima ku hate yuk jelema kudu bisa silih hargaan lain ngahargaan ku pangkat jeung titelna lain ngahargaan ku bajuna hargaan tah eusi hatena kajian awak ditato ari hate alus mah nya leuwih alus we daripada awak bersih ari hate belang cicing sekali deui ya awak belang bisa dipupus tapi belang hate hese mupus ari bapak kalau tak dipikir-pikir gitu kukuring belang awak bisa dihapus belang hate hese mupus lamun nafsu cicing di penjahat ibu ge ngahindar di penjahat da keung katempo nafsuna katempo jahatna lamun nafsu cicing di ustad moal katempo nafsuna maka nu bahaya malain penjahat tah nu bahaya teu percaya we moal aya nya nu ceramah belak-belakan kieu bodoh teuing nah nu ngaran hirup mah omean teh eusina hate Quran sarua, hadis sarua, kitab sarua, kiblat sarua, nabina sarua. Nah, habet kudu papasea. Andai kata ti ditu jeung ti ditu ustad, ti dieu ustad itu boga jamaah, ustad dia boga jamaah, rek haben diadu-adu jamaah. Nuruksak lain Kristen, nuruksak lain Hindu, nuruksak lain Buddha. Tetap lamun perang terjadi perang saudara antara ustad jeung ustad, hampura Pak, nu bakal rajit jeung ruksak umat Islam eta sorangan. Cenah caritana urang kudu ngajaga Islam mana buktina ngajaga Islam eueuh deui iwati ku toleransi karena setiap perbedaan hirup nu diundang ngomongkeun Islam nu dikopeah ngomongkeun Islam urang ge nya ge jiga ojek online ngomongkeun Islam teangan anu sarwana entong diteangan tina anu bedana kuring bajuna pirage bedana kuring kopeahna pirage tapi eusi hatena mah sarua kuring ge boga niat hayang nembungkeun kaislaman anu bener we jeung da beda tugas atuh lamun hayang ibu resep kanu keras ceramahna Habib Rizik Habib Bahar lamun hayang anu lentong aagim saudara-saudara yang budiman marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala karena dengan berzikir hati ini akan tenang, hati ini akan senang. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang tidak berzikir tidak tenang. Maka orang kurang berzikir jelas hidupnya kurang tenang.
Maka mengimbau ke semua jamaah ya berzikir. Agi ken gaya agi. Bisi bapak hayang apal sejarah karuhun orang Abuya Muhyiddin di Sumedang. Bisi bapak hayang genaheun dina ceramahna nada-nada sholawat Kiai Haji Salimul Apik di Kutawaringin. Bisi hayang nu jiga preman Ustadz Epi Effendi makalakan jaket kulit. Bisi hayang nu jiga ojek online urang. Silahkan pilih bebas sarua kene. Bener. Nyata geuleuh urang maka jelema anu jiga maneh teh tah lamun geuleuh tong maksakeun mantau. Nah, da jelema mah lamun dibarengan geus jeung sifat geuleuh boro-boro hayang ngadenge nemposna lagi hayang nyacad. Bener. Matak jelema kudu bersih hate teh di dieu tah supaya ilmuna neura, supaya amalna dae teu boga rasa diri bisa. Tah jalma alus teh nu nyekelan la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah, teu aya nu ngajadikeun angin Allah, teu aya nu minterkeun angin Allah, teu aya nu nakdirkeun angin Allah. Nana gerhana geus takdirna ku Allah jadi penceramah sa Jawa Barat ka kurilingan geus takdirna. Tuluy tanya ku ibu, raos Pak Ustad, bengka ditu bengka dieu ripuh lain raos. Dahar ge hese. Tadi ini jam 8 berolah kaburu sarapan. Banyak yang viral di jalan ngegayeng tahu bulat. Datang ka dieu lain tidak dahar bakal beletuk langsung tidak ceramah maruk terieuh mata kampura nalika Allah nakdirkeun hiji jelema mikeun kakuatan jeung rasiko dina hirupna. Bener bisi ibu dipiralkeun teu kuat rasiko entong hayang da kuring ge teu hayang viral deuk naon viral kariweuh-riweuh beger ge hese ban bujang hayang we ulin jeung awewe kana motor anu nongeng teh geuning aduh hayang badak lalaki atuh beunah atuh ceuk ibu teh henteu era nah make jeung era batur warawuheun kecuali beungeutna gentos datang aduh lamun ngabonceng awewe gujrud salalungur nana gerhana ngabonceng awewe dika amit-amit Gusti na kudu domba nu dibonceng ternyata Pak rasiko hirup. Bahkan aya pelajaran hirup bageurna hiji jelema lain kahayangna. Bangga. Catat ku ibu jeung ku bapak, bageurna ibu, bageurna kuring, lain kahayangna kuring, lain kahayang ibu, lain. Tapi aya sistem Allah nu ngamenjarakeun nafsuna sehingga waktu pikeun baungna. Pan kuring subuh ini lohor ceramah, asar ongko, isya komo, balik deui subuh, moal aya waktu keur baong Pak. Berarti bageurna kuring lain kahayang kuring tapi Allah menjarakeun kahayang kuring. Otak ieu teh jelema nu paling dipenjara bisi arek sok bisi riweuh otakna naonan ajeun kudu sombong hirup mah ukur disebut deh sebut pinter kudu bodoh disebut beunghar kudu miskin disebut pejabat ge ku rakyat asa teu kudu legek-legek teuing tah asuh disebut pejabat teh ku rakyat juga nyaralon karena nyalon kades ke dek nyalon gubernur ke dek nyalon presiden ke eureun rakyat tong nyoblos jadi mah sing saladar atau pejabat geuning maraneh teh dijadikeun ku rakyat mata geus jadi teh tong api-api teh wabuh jeung rakyat bener ya ayo pidato di ho jangan ho bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi namun abdi jadi insya Allah aben ya insya Allah itu juga beo buktikan atau sing nyaah ka rakyatna sing apal keleng beteng rakyatna sing wawuh rakyat teu boga imahna sing wawuh yatim hayang sakola teu kabiayaanana narek diantep nasib yatim seperti ayeuna lamun lain nyarane kasaha deui iwalti pemangku pemerintahan anu geura bikin grajieun sejahterakeun rahayatna weh ibu teu wani ngomong kitu nya urang wani bae da kebenaran eta nya Ustad geus sarua tong legek-legek teuing nah nanar gerhana dikenal batur teh lantaran aya jamaah
Dauh jamaah mamanya urang ngomong jeung temo. Mata hakikatna urang balikeun, lain ibu nu kudu ngahargaan kuring, tapi kuring nu kudu ngahargaan ka ibu. Nah, da leungit ibu balik tadi, kuring datang ka dieu moal teu pasea jeung nu hajat. Ku ayana ibu nu hajat gusura seuri, geuleuh sumping, pan tadi mah deg-degan angan teh. Sieun jamaah baliknya. Mata nupang gede-gedena jasa dina acara ieu tah jamaah nepi ka ngorbankeun keleng beuteung salaki ayeuna teh. Salaki ibu teh keur pepelengkingan dina kursi ayeuna teh nungguan ibu nah lila-lila teuing janjina jam 11 balik ieu jawayah kieu acan keneh dan kita bakal ditanya geus keleng patuh di mana lila ibu gembang ka pancing na teu nyaho pangaosan matakna hek datang atuh lain ngajedog wae di imah balik pangaosan nyarekan salaki nah aya naon lain lapar aduh pamajikan keur pangaosan teh nyangu we atuh nepi ka eueuh kabelul da sia mah kitu merek Belanda ngajajah wae ka pamajikan teh ieu teh ladang pengajian ngadon pasea matak nu ngaran amal ibadah cekuring cantang tuh gumantung eusi hate nu sabenerna heeh matak pangaosan alus bareng jeung hate nu alus bubar ti dia teh bakal menang kahalusan aya hatena rudak mah jago kudu menang kahadean nu hajat diomongkeun ari dangdut kabedag ai pincuk eueuh jeung deui eta da ustadna deui telat datangna teh ceuk aing oge ngulung teh nu deukeut lain nu jauh kitu kunaon si eta ngecebrek nya teu sadar kana takdirna lantaran kakotoran dina hatena bener aduh ampun ya Allah geus lah tah maka iya nu hadir di dia arek kukuring bisi iya mah bisi tapi ulah kasindira lamun bapak jeung ibu mapatahan jelema nu bersih hate hipu gampang nampak lamun ibu mapatahan jelema nu kotor hate ngalawan jadi bakal aya dua reaksi Pak aya jelema anu ungeuk tuluy ngalakukeun aya oge jelema nu aing ge bisa tergantung bersih hate bener maka hirup Islam datang teh keur miceun rereged nu aya dina hate kosongkeun hate boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan asal hate kosong anjing sekalipun bakal bisa mere oncor ilmu pikeun manusia eta keuring mah dilemu ren mere anjing tar dicarekan punten we cinta pun guru ka anjing ibu cek tatangga teh rada gelo cenah ustaz cing teh naha ibu nyebut nu gelo monya cenah guru ka anjing kali-kali mah urang guru ka anjing lamun Quran, hadis, sapina, jurumiyah, sulam topek, tijan, mantek, mani tah eta mah ilmu tersurat anjing mah ilmu tersirat naon pelajaran tina ilmu tersirat bentukna anjing sanajis najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantel apa padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul kana nyerian batur otak kade mun batur wirang tong dibibirang batur salah tong dibukakeun salahna Allah nu nyiptakeun ibu Allah nu nyiptakeun kuring nana gerhana berharga dihargaan batur lantaran Allah nutupan aib kuring ibu dihargaan batur lantaran ibu ditutupan aibna ku Gusti Allah Allah nu nyieunna Allah nu bogana aibna dibunian na ari manusia bet nyokelan aib aduh batur bohong ngomongkeun kabohongan batur salah caritakeun kesalahan batur teu ngarti sia teh dalil gibah meureun batur salah boga dosa tina salahna urang ngomongkeun boga dosa ku gibahna sarua garelona tah kena euy dia ceramah unggul sararea euy batur anu salahna boga dosa ku salahna urang Pak ngomongkeun berarti boga dosa ku gibahna sarua dan neangan dalil nu mana coba batur untuk pengawasan bibir ibu nu galing bari hakikatna mah batur teu pangaosan ieu mah da teu 10% ge cantang tuh beunang ilmuna tuh nu keur cicing di imah nu boga amal gede yey geus ieu teu percaya salakina balik jam 8 nah hamah teu ngaos hiji bapak teu acan widi ti bapak ieu
cita kedua bapak beli bapak keleng patuangan lapar neangan sangu can aya pasakeun can aya emak teh masak we keur salaki sok aya nama geratuang dua ieu di imah masak acan nyangu acan sambal eueuh salaki teh cepuri keur peperengkingan ayeuna teh kata aruyah mata kanan ibadah mah teh bisa ditempuh ku panon teu ka tempo gilimringna teu ka toong ngabringna teu ka toong sorana ngaran ibadah mah cukup dirina jeung pangeranna bener nana gerhana ge ayeuna cantang tuh jadi ibadah acan mata keung mana capek manelung se nahan lapar jeung segala rupa lamun kuring datang ka dieu karena duit geus sidik we duit meunang pahala moal mata kuring mah Pak demi Allah dek neangan teh pahala akhirat we kadang eta urusan duit heuh dah hajat teh make modal meureun aya dibikeun ka ajengan mah meureun kete disalurkeun deui ka yatim ka miskin pake meuli beas pake dahar isuk teh dreg-dreg deui ceramah di Cisurupan jadi wowok jadi gede tanaga sanajan nu hajat tara ceramah pahalana mah ngocor we teh ka babah hajat nah da ngamodalan pan ayeuna ngan lamun nabi mah lain kitu nabi mah beres ceramah di bahanan domba di tengah jalan aya nu minta ya Rasul naon eta domba hayang nya pek milik kami rezeki maneh jadi milik mah akhirat rezeki mah dunya pek milik kami di akhirat rezeki keur maneh nana gerhana cobaan pegat di jalan bakal dibikeun dua tadora kate geus udon deui palala jelema nu kosong hatena bakal nyerap ilmu tina sagala-gala matak lamun ditanya jelema kosong hate sabaraha hiji guru ribuan nah reungit jadi ilmu kukupu jadi ilmu hileut jadi ilmu laleur jadi ilmu sok tina kukupu jadi ilmu hileut ibu keung jelema ku hileut merang ateu hileut cicing 40 pe 40 teu penting puasa teu dahar teu nginum keluar jang-jang disebut kukupu tina dipika izin eta hileut geus jadi kukupu jelema resep kana kukupu well iya tak keur puasa teh ayeuna salat keur puasa pangaosan keur puasa sagarupa keur puasa nahan pan puasa teh hayang ngomongkeun batur tahan hayang ngagosip tahan hayang ngadenge gosip tahan dipika resep ku batur teh lain sagala dikoncar batur salah omongkeun kana gosip dungdak dengdek panon popolotot aya nu mika resep dikepret jelema kitu mah bener diajar tina hileut lol deui laleur sok toong ku ibu laleur ayeuna mah ya laleur da ibu teh hiji seungit kadua berseka cobaan di Sumet tong mandi 7 poe laleur juk datang jadi laleur mah sifatna eunteup dinu kotor napalkeun oge kokotor lamun aya jalma sarupa kitu laleur eunteup dinu kotor ngogo goreng jelema kotor napal-napal kakotoran laleur anggur hirup tuh toong nusuk eunteup dina kembang nyeseup saripati naon ngaranna nyiruan cicing dina kembang nu alus nyeseup saripati nu alus maka ngalahirkeun madu ai madu pan amis bawa sifat amis eta na awak ibu amis budi somea dareh deh alus budina hade basana kareueut ku sararea loba balat jeung baraya gering saeutik breng jelema datang maot ongko ribuan jelema nu sumping didoakeunana ge lain ukur ku manusia malaikat ge milu ngadoakeun madu boro-boro mah kolot budak leutik bakal nyampeurkeun tinggal nanya ke awak ibu lamun nu nganyang jadi eueuh budak leutik panggil jeung ibu lumpat tah berarti ibu teh patrawali payet omongan bener sing jadi madu hirup mah tinu kitu we diajar mah heula atuh ai kana Quran rada hese kana kitab rada balelol mah tinu kitu diajar ya sok udah diajar naon tina hayam buluna dipulas warna bodas jadi kok Taufik Hidayat juara internasional ngagebugan bulu hayam dagingna sumber gizi nokna sumber vitamin tikotokna eueur aduk nokna sumber vitamin tulangna sebelah tulang sabenerna mah bapak jeung ibu ngaranna jeung hayam eleh tak urang teh ku hayam
lol deui kana sapi loloh ku huut bijil cai susu sakalengna 20.000 awak ibu tuang nu alus pipis dagangkeun aya hargaan hangru bro manusia lamun tanpa amalna seperti itu tungtung hirupna teri lauk aya hargaan teri paeh aya harga 25.000 sakilona coba manusia paeh teuneun di pasar kabur kabeh jelema teu berharga manusia tanpa amalna bener maka ternyata amal di dunia keur mawa kana keberhargaan amal di akhirat aduh keheul atuh anjing buduk paeh bilatungan manusia maot balitung naon jadi mulia keur awak urang mata hirup geus geura cicing dina potensina masing bapak babin mas bapak babin sa alat pengaman negara bisa aya musuh di jero jeung di luar bagian polisi jeung TNI mata polisi jeung TNI mah wowog dawog awakna gede sorakna nah apan penjahat di hoak teh sieun mata gambarna maung aya atuh perjanjianana aya pan perjanjianana keur TNI jeung polisi lamun polisi kode catur prasetya leres Pak lamun TNI sabta nyaho orang oge nah dia mah ngetes we ngetes bisi hilapeun sabta marga tuh coba ustad teu boga perjanjian ustad daekeun teu kajieun jadi ustad tapi TNI boga sabta marga polisi boga catur prasetya garaduh ibu mata polisi alat keur ngamankeun nagara bisa aya musuh ti jero mata polisi mah bobog daweg mata kuring ngahimbau ka neng-neng anu can boga salaki pikir-pikir deui lamun boga salaki ka polisi nah pan polisi mah disiplin geus nyangu teu acan priet ditilang saku aing tah lamun ajeun TNI rumah tangga kudu kitu make siap-siapan geura nyangu siap 86 leres Pak mata talung ka santri mah geuna umi tos nyangu can abdi kumaha ceuk nabi ya Khadijah aya dahareun teu aya ya Rasul wios puasa we ustad mah kitu tos nyangu umi teu acan abdi wios puasa we mata pegun teh ustad nah ngabatin beda jeung TNI wowog daweg nah disiplin kuat sora kudu gede mata gambar nage mau soalnya di luar hari TNI jeung polisi nyeun kasalahan hareupeun pamajikan ada mau teh jadi robah jadi ucing gitu mata keukeut kajian TNI kajian polisi iya tah ratuna tah asli penjahat sieuneun koruptor sieuneun ku polisi nah ada ku istri nama hampura tuh nyieun kesalahan sakali kapanggih ku pemajikan maung di luar di imah ucing tak ada ustad ge sarua jadi aya Pak Ustad anu orasina alus ceramahna hade hareupeun umum singa hampura Pak Ustad nyieun kesalahan hareupeun pemajikan Allah eta singa kuat ngalemprek singat dan iya naon ku alobet dihargaan kitu sabab ibu mah boga lalakon panjang murang kali ieu nu dihitan dikandung ku ibu 8 bulan 10 poe bener sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrak ripuh nganun teh ripuh nang kuban sok sieun bitu nyangikir sok sieun bahe nang karak sidikan eumah korosot budak kadunya guyang getih ampir-ampiran raga papisah jeung nyawa maot pingaraneunnana lalakon saha eta lalakon ibu-ibu coba bapak aya nu kitu Allah bro init ka rumah sakit pembukaan hiji pembukaan 2 pembukaan 3 maklum darah heuheujeunnan engke
geus dalapan salapan beletuk pecah ketuban kakara heujeunkeun ieu mau karek ke pembukaan nyalingit kalah beak tanaga ieu teh ilmu anu keur kieu aya ada engke pembukaan dalapan salapan lain hiji dua tilu teu kaluar wae dokter nanya ibu dibius bius sepotong panon gula gila bibir bisa ngomong gunting ka tempo herang digunting krak tinggal ku bapak palebah kuring nyebutkeun krak ibu-ibu kan nah dan di luhur mah eueuh nu ngabiri gidi-gidi aja kalah kieu we Pak da teu ngalaman bener digunting hese keneh keluar disesar dibagi opat patuangan anak melaan saha ibu nepi ka diruksak awak melaan anak ngeus digunting budak keluar ditanya deui dikaput digunting nyeri dikaput nyeri double ka nyeri keur kaum ibu-ibu cobaan bapak-bapak lamun raheut kaput jeung digunting ditonyok dokterna kita mata kekuatan secara batiniah iya tah kaum ibu-ibu mata Allah ngahargaan umaha indung kakara abuka patuangan ibu keur parawan alus mata ti gulusur kutu ti jali ke simeut ti soleda cacak cobaan ayeuna cacak cokot tapokeun da cicing nah beuteung lagi beberhilan atuh awak ibu ruksak melaan anak bener maka di dia nolo tugas masing-masing lalaki tugas ngakal ibu ngakel keur naon ngakel ngurus anak butuh dahareun bapak ngakal nama kejeung ngakal pamajikan kudu diresikoan matak salaki nu alus teh adalah salaki nu jadi contoh ke anakna dina kahirupan dunya lagi ngajamin geulis dangdanan nurut contohan jongjon rasikoan ibu-ibu bari ngarel kesalakina kadarenge jadi salaki nu alus teh pamajikan hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah gera nyangu tabiasna mah gera masak tapasakeunana mah dangdan tah lipstikna jeung make upna jeung parfumna mah ibak yeuh sabunna mah gera ka imah tah imahna mah gera ka shopping yeuh duitna jongjon teh nah jongjon ibu dibawa kana bahasa Quran disebut sakinah anak kumantung contoh inung bapana mun salakina tanggung jawab ibu ge tanggung jawab budak oge katempo soleh tina eta tanggung jawab weh kan ya Pak ayeuna warada bapak nyeri sakedeung di urang kitukeun ari sare hayang jeung nu seungit aya di mandian ku sabun ganduk keur sapikir palingan degeupan teh kotna hiak bau domba Garut lain salah ibu salah salaki dabongan lalaki tugas ngakal maka ibu nu bakal ngakeul lalaki ngarah maka pamajikan ngarih tapi ibu ge kudu bisa mere contoh ke anak duit ti salaki pake dangdan ge keur nyaan duit ti salaki pake dangdan keur salaki ayeuna pangaosan lamoy di lipstik wadak diangge blush on ongkoh sifat komo gareulis lah demi Allah hayang nempo urang di imahna daster merengkel di tukangna nepi ka kancing warna-warni jika partai cobloseun aduh Tuhan kasalaki bari nongeng bari teu make punten palingan lalaki teu betah di imah nah ari kauleman jika ratu aya di imah jika babu komo di kamar jika hantu eta tuh sagala dipakena atuh da panon make bonteng bibir make tomat buat asa hees jeung jus atuh da ibu ge sarua kudu bisa mere contoh kanu jadi anak ku cara tanggung jawab duit ti salaki pake dangdan ge keur kakara netes ka anak disebut genetik faktor turunan pan ibu boga kahayang boga budak soleh bener anu kumaha tuh budak soleh ka ada ya ibu ulah ibu hayang budak soleh bari ibu ge teu soleh-soleh ibarat urang geuning lamun aya nu kawin sing sakinah mawaddah warahmah ceuk ibu teh bari ibu ge jebleh peuting bati pasea berarti sakinah teh hese
hayang boga budak soleh teh hese Pak. Jadi tembongkeun atuh contoh ti indung jeung bapana. Al asma'u minad du'a. Bere ngaran sabab ngaran teh bagian tina kahayang. Hayang soleh heuh mimitianna ngaran ge nu alus-alus, Nurdin, Solehudin, Burhanuddin. So bere ngaran nu hade. Jiwa kuring ngaran tepati beres mana Nana Gerhana naon. Kedah kuring lahirna keur waktu gerhana bulan matak dibere ngaran teh ku kolot teh Nana Gerhana. Teu kabayang dalamun gerhana panon poe mau teh tutung. Kolot balem waktu mere ngaran teh gumantung tina kajadian Senin nih, Salasa asa, Rebo abo, Kamis iis, Jumaah aah. Boga budak dua ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah jadi we sarebo ah. Gitu tak kolot budak ayeuna harade mere ngaran teh dah. Kararean budak nu hese dibaca teh gini. Marquin. Aya dipanggil teh si Uin. Nulis teh kuat banget. Ieu umat Islam tapalkeun ngaran teh tanyakeun ka kiai, Pak Kiai gitu. Abdi gadung urang kali hoyong dipasihan nami anu sae, wasta anu bener. Kiai, neangan tina Quran, neangan tina hadis minimal boga makna pikeun soleh eta budak ku ngaran-ngaran atuh era. Heeh. Yo tidak dibere ngaran Abu Bakar isep gede diganti mung cenah enak tegaul ketika imaneh yang sa prengki aya tengah peuting ngurek eta si prengki ngurek al asma'u bere ngaran sabab ngaran bagian tina kahayang proses hayang soleh budak mimitian tina ngaran embo dua didik atik ku agama. Nah agama nu bakal mawa kasalamatan dunia jeung akhirat berarti lamun bapak mereh memeh nitah ka masjid bapak heula nu kudu nungtun budak ka eta masjid. Mun ibu nitah ngaji ka budak ibu heula nu kudu ngaji jeung eta budak kakara ka harti. Tadi ieu ka masjid sajang eta DKM geus ceceleuweungan nyebut adan teh ceceleuweungan teh. Eta DKM geus ceceleuweungan ku ngahinana. Ayo cek berita imamah kagok telenovela geus moal balik-balik sedengkeun hayang soleh bere contoh ti indung bapana sabab anak sebagai saksina bari lalakon kasolehan teh saha atuh budak nu soleh teh tong loba teuing hiji we budak soleh mah budak nu surti nu ngarti kana jasa nu ngaran kolot mun andai kata urang boga hutang ka bank BPR ka bank BJB ka bank BRI tenang bakal kabayar hiji nu moal pernah bisa kabayar hutang jasa kolot kanu jadi anak nyerina ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun lamun ibu nyeri ngalahirkeun tapi ditanya geuning boga budak 5 ongkoh nyeri boga 5 tuh nu jujur mah bapak-bapak disunatan nyeri hayang 2 kali mungan Pak tapi ibu ongkoh nyeri ngalahirkeun tapi budak nepi ka 3 nepi ka 4 berarti ibu mah nyeri bisa digantian ku lucuna eta budak bener sabalikna aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun naon budak geus gede hohoak sesentak teu ngagugu ngawirangkeun nyurucut cai panon tandana kolot nyeri ku kalakuan anakna maka surga ditutup neraka dibuka lain ukur surga akhirat neraka akhirat tapi neraka dunia ku Allah dipolong-pongkeun cenah kaasupan eta budak hirup teu neuk paeh teu hos kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan pentil jadi buah kembang oge bea ku engang artina hirup seperti gitu aya dosa ngecelakeun cai panon kolot lantaran nyeri hate ku kawirang nu ngaran anak kanu jadi kolot weh eta sok gara-garali ibu baju aralus bawa kolot masa potong di teka bedak urang dahar ngeunah-ngeunah bawa kolot mah meuli bias oge anyukna hutang urang cicing di imah alus bawa kolot mah usum hujan nyak selakan caina eueuh nu ngomean matak balik geura sok ka kolot ibu baheula minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu ceurik naha kolot teh geus eueuh rup ku padung rap ku lumah katuruban taneuh beureung kajen ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur ditempo di belah wetan aya patok kuburan
indung urang jeung bapak urang reketak mengaran anak nyeri dadana gedong hayang kasaksian ku indung sukses hayang bareng jeung indung rerenengan hayang kalalajuan ku indung boga incu hayang diasuh ku indung boga harta hayang dipake jeung indung hayang nangkep ka indung hayang nyuuh nelahunan indung hayang disiaran ku indung hayang cerita kasusah ka indung itu geus moal terjadi lamun indung bapak geus eueuh bener mata lamun deuk aralus ayeuna umpama beung indung keur aya ulah ari boboh sabala dikirim ka ditu no atah jeung katel atuh bener Pak dorakan ngaran anak sabab Allah nyimpen ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapak murka Allah gumantung murkana inung bapak paingan urang seuseut na ekonomi ragrag darajat hareupeun batur boa-boa Pak aya dosa kanu jadi kolot anu can bisa katebus detik ayeuna Bapak TNI, Bapak polisi, nana menjadi kades, menjadi camat, jadi bupati, tanya bisa dipercaya, aya naon dina hatena, lain ladang sakolana, lain ladang hebatna, tapi kuring-kuring kabeh jelema sukses ngalaman dihina batur, dipitnah batur, dituding batur, direndahkeun batur, inung jadi perisai bebela kanu jadi anak, tengah peuting ngocea, Gusti salametkeun pun anak, Gusti agengkeun milikun anak, Gusti angkat darajatna pun anak, artina nyeri inung bapak nalika anak ledeh batur tengah peuting bebeja ka pangeran hasilna anak nu sukses sabenerna modal kolot nyuruh cucai panon tengah peuting well bener kata kasuksesan urang-urang teh Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Bapak TNI urang persembahkeun ka indung bapak ibu tuang di restoran meuli sate 20 datara di dahar kabeh 10 disesakeun keur saha keur anak jadi lapar ibu masih kena mikiran lapar mata anak-anak teh wayahna ya kuring ayeuna ampura Pak moal tuang ingat ka kolot jadi dek di bawah da sieun ke nanya tengah peuting geus dahar maneh musim di mana di nu hajat di Sukawening Garut jeung naon mak loba deungeuna waduh nama kejeng waduh teu mawa udah rek palaka deuk mawa berkolong ayo mana kamari mau orang Minang di mana Tasik hari Wajid Cilili hari Borono Majalaya hari Majalengka hari hari Garut oh Garut dodo cinggar di tempat di nadus lamun eueuh berarti tong sok kaborohong lah nyewa oh dodonya di dia mah cikan kayak di tempat dodo ingat kan jadi kolot tekul anak rumah tangga nama kolot teh hariwang geus rumah tangga anak keur leutik hariwang ku leutikna iseun gede hariwang ku gedena baung hariwang ku baungna bager kolot mah hariwang ku bageurna bener ini sakola hariwang balik sakolana ngeus boga kabogoh hariwang ku kabogohna heuh zaman ayeuna geuning ibu naon itu deui loba ka hariwang geus kawin hariwang teu boga anak geus boga anak hariwang budakna teu jajan geus bisa jajan hariwang inung bapana teu boga beas geus boga beas hariwang kaimahan geus boga imah hariwang teu ibadah geus ibadah loba nu ngaran kolot teu tamat eta ka hariwangna bener teu Pak mata kolot ngajang ke anak tempo pada ringan bisi kosong nyai cokot di imah mah aya biasa karung artinya kolot merhatikan teu oleh kanu jadi anak tapi anak cantang tuh bisa merhatikan kanu jadi kolot inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji tapi budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji cantang tuh aya sejarahna mata keneng deuk aralus mah ayeuna tong sok baredegong ka kolot Yung tanggal 22 diperingati hari ibu jetrek foto sayang mama aing ngomong wadah tara si eta sedih ya saha tuh gitu sayang mana di kukolot dikuliahkeun sawah beak harta beak pakai kuliah anak geus kuliah tuluy wisuda nu gigireun lain inung bapak kabogohna ibu jepret foto terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol kabogoh nyebutkan menemani aku dari nol ongkek neng ya mengpeng di dia loba budak ABG tong katipu ku bibir jalu geus kieu mah tah wirang tah
sing Arapi Garut atau jaga nama baik Garut. Garut mah keren. Bandung mau ge ngiblat ka Garut, kuring pan di Bandung ngiblat ku guru ka mana ka Garut. Pasantren di Garut loba, Garut jeung Tasik pa Jawa Barat. Bandung mana da peuyeum. Kita kalau mau bokaten kuring ieu urang tuker dodol jeung peuyeum. Bari peuyeum lagi peuyeum sampe. Sing bener kakolot ngolah nepi kang njadikeun hate kolot. Nah, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Sapanjang inung bapak nyeri hate ku kalakuan nu jadi anakna, bener? Maka bubar ti dieu dengekeun omongan kolot, nyai emak mah pantes, emak mah hayang boga cita-cita lamun maneh kawin jeung nana gerhana gugu. Lamun dongeng kata aya nyata, wah jika nanya Pak ajaib. Manda eueuh gitu. Kalau ka entong nyai mending ka TNI jeung ka polisi, beunghar gitu. Ustaz mah dianggapna teh kitu tong hayang cenah ka ustaz mah bisa maneh kalaparan. Nah, di paraban kulhu si eta ngaledekna bea. Geuleuh enggak. Sok sanyeri-nyerina ibu ngalahirkeun aya nu nyeri. Naon? Nalika anak goreng patut ka indung katipu ku kabogo pret nah teu sadar ye geus teu percaya neng nah teu sadar ye nu geus karolot korbana baheula mah jetot ti tajong pan ceuk kabogona kamu sakit beletuk cuk awewena iya ke puskesmas ya kagore saeutik bere gelebay bawa kampus puskesmas juga nu heueuh ingkleup euy juga nu rek dikawin wae coba tatanyakeun ka kolot cetot ti tajong kumaha ceuk bapak eta batu eta cokor neuleuh atuh ayeuna keur can beunang kitu teh indit-inditan bawa motor butut ditumpakan kuduaan mogok dorong kuduaan cur hujan nyebutna iin diaan tanya tagis kolot kieu mau motor butut mogok ibu ngagajeng pabelan dijejak motornya ganti cek aing oge atuh mata tong katipu dengan namanya cintrong lenang ulah pernah cinta membuat kita jadi bolongan udah makan belum kamu perhatian banget romantis deh wah cinta sejati lain cinta salaki ka pamajikan cinta sejati lain cinta kabogo jeung kabogo cinta sejati mah inung bapak kanu jadi anakna bener tuh Pak sabejana kalakuan anak kolot tetep nyaah sanajan bejana sawirang-wirangna anak tapi kolot tetep ngaku sebagai anakna nepi ka teu saeutik kajadian anak ngawiwirang kolot hadir ditangkep ujang nah maneh teh bet kieu da emak teu ngadidik saperti kieu berarti kolot ngaku keneh ka anakna jeung kabogo mah keneng hampura sia eta mah ukur keur bogoh bener ya nah ini bener pan ibu ngalaman dulu iya mah baru bonceng gimana tuh malah apalnya atau anu teh kitu ditanya teh kamu udah tidur terima kasih ya perhatian teh ada teh manis gak ada yang ada juga teh biarlah teh aja karena manisnya kan kamu kamu romantis banget ya ngaran-ngaran barudak mak geus lah tong gigituan buktikeun mah nyaah ka indung buktikeun mah nyaah ka bapak nah al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki bener kan nya maka kurang mah ka mana-mana tara minta doa ka batur deh sieun kudu ngamplop ongkoh tadi ge cek indung teh jam 6:30 teh kada ka mana cenah aya geus mandi teh disalin kitu balpan can gaduh istri ibu jadi kolot teh di imah cinta paosan mah kasuka weni cenah ku mah didoakeun sing hasil ayeuna teh da ieu hate 100% yakin dus-dus wae meunang ngan lamun eueuh lain doa inung abdi teh diijabah Pak nu hajat teh meureun teu persiapan ulah coba-coba jang ulah coba-coba ibu kolot aya kageuleuh ka urang Allah ge keur murka sehingga toong dina hadis qudsi toong dina bab kiamat idza jaa yaumul kiamat moal datang poe kiamat lamun budak masih kene nurut ka kolotna
tapi lamun geus terjadi budak teu nurut ka kolotna, laut hayangan bahe, angin hayangan gede, puting beliung bakal datang, gempa di mana-mana, tinggal balikeun naha ari baheula pasantren eueuh ustad teu pati loba tapi dunia teu loba bencana. Kunaon ari ayeuna ustad papalata, masjid di mana-mana, agama digema-gema, Quran geus diarapakeun tapi naha gempa hampir di mana-mana. Tinggal balik kanu tadi, boa-boa urang ilmu karek jadi hafalan, can katempo dina amalan. Mata kebeujeuh budak soleh teh sing alus ka indung, sing alus kanu jadi bapak. Pun dulur pun lanceuk ngayakeun hajat ka hiji nyepitan urang kali doakeun urang kalina sing sehat, urang kali sing ageng milik, urang kalina sing soleh. Terus pun dulur oge sami wangsul ibadah umroh berhaji Pak. Ibadah haji moga-moga hajina sing mabrur. Naon sababna heuh ulah capek gawe teu kapake duit bea. Pahala eueuh. Ibarat ibu we ayeuna capek heueuh teu tadi. Aya bubar eueuh naon-naon. Kalah ngomongkeun urang kitunya asli nama geningnya nah kudu kumaha atuh da kieu teu bisa ngolak aya bari mah teu bisa ngarobah awak teu bisa ngarobah beungeut we eta ya da urang ge dek nempoe ka kieu geuning asli kasih jangankeun salam baktos ka Pak Ustad pakai ajengan nu aya di tempat. Mereka lah orang yang paling berjasa lain kuring mah datang ka dieu hiji di ulem dua di ongkosan matak cek abah teh guru abah dodo duria guru kuring kade cenah maneh kudu ngahargaan mah ka ustad setempat ulah ngahargaan ustad nu jauh pikir-pikir bener Pak sok ibu-ibu ge ulah ngahargaan ustad nu jauh tak kuring mah jauh di Cimaung Kabupaten Bandung deket Gunung Puntang makam Eril putrana Ridwan Kamil sok besirek jarah ka ditu ngan moal panggih jeung abdi da teu nungguan makam abdi dek naon abdi jadi kuncen ambisi ada orang Cimaung datang ka dieu di ulam jeung di ongkosan tapi ustad setempat Pak nu ikro ustad setempat nu memere salat ibu ustad setempat anu ibu gering dipenta doana ustad setempat maot tahlil ustad setempat aya bacupit kabehana ka ustad setempat matak nu disebut al mukarrom sabenerna lainana gerhana tah ustad-ustad nu di ieu tempat matak ibu teh hargaan mah anu di tempat ulah ngahargaan batur nu jauh ibu maot bejaan kuring moal datang deuk naon da moal matak dibakem tapi ibu maot bejaan ustad setempat yakin ustad nu mula sarana ustad nu nguburkeunana ustad eta anu tahlilna kuring mah bejaan ge bihun datang mata ulah coba-coba ibu ngahina ka ustad setempat sedio bu cinta sanu ngaosna ustad kukut we kuat dianggap anak me ustad sedio tidak ada ustad konang tidak ada ustad kanang eueuh eta mah provokator eueuh nu ngaranna ustad terkenal eueuh ustad nu tidak dikenal eueuh eta mah provokator kabeh ge sarua di mata Allah manana gerhana jeung urang teh sarua eueuh bedana lah nah teuing bu atau kuring hayang gitu lamun dina rutinan kieu ulah ayeuna gerhana nu datang nopot raging nangtung ungkuh tiung ungkuh lapar ditahan waduh gila ieu si ieu coba na rutinan 20 jelema 5 api-api hayang pipis les leungit hargaan matah nu di tempatnya kantenan di dia seueur santri seueur ibu-ibu majelis hargaan mah anu di tempat ulah coba-coba ngahargaan jelema jauh nu jauh mah leungit jasana ge ukur tepung harita tapi nu deukeut Pak gede jasana jadi lain hartina kuring mung dihargaan ngan pangutamakeun mah hargaan mah anu deukeut kahartos ya jadi budak soleh teh budak nu ingat kana jasa indung ngan sakitu-kituna nepi ka dibikeun ku Allah ridona Allah gumantung ridho indung bapa murka Allah gumantung murkana indung bapa al jannatu tahta alal aqdam surga ge di bawah telapak kaki rasakeun nalika indung bapa urang geus eueuh keung nu ngaran anak baheula nalika indung bapa aya bisa ngadu ka susah bisa ngadu ka bingung ayeuna indung jeung bapa eueuh kasaha urang ngadu ka susah kasaha ngadu ka bingung sabab indung bapa jadi perisai eueur anak keur ngadu sagala rupa kabutuh nu ngaran anak bener Bapak Ustad dia di pesantrenkeun ku kolotna kuring disakolakeun ku kolotna rada wajar lamun urang-urang ngahargaan kolot sabab kolot anu beak tengkak mikiran anakna bener matak lamun Jokowi datang ka dieu kuring moal suntangan nah teu bisa datang sabab suntangan kuring mah keur indung jeung keur bapak kuring
neng ulah nepi ka batur alus aya ka kolot goreng heuh aya ka kolot teu becus punten aya ka batur jigan heueuh komo dina poe ku benden ieu teh incu ngiring ngalanku teklan bro nu aya ge jukut oh nama jeung ari kolot eta keur caricing sugan osok punten utarana mata geus rada hese aya mah nempo adat teh baheula mah punten kalangkung rengkuh ieu teh baheula aya mah sakola luhur geus leungit rengkah-rengkuh teh bener Pak mata aksim himbau di dieu loba pasantren di Garut loba pasantren sok budak ibu pasantrenkeun minimal ilmuna boga akhlakna bener ulah ibu masantrenkeun ka Tasik ulah ibu masantrenkeun ka Sukabumi ulah ibu masantrenkeun ka Bandung ulah ibu masantrenkeun ka Subang ulah naha Garut nu bogana urang Garut digedekeun ge ku orang Garut ulah Tasik diasupan Subang diasupan ai Garut rek cenah bangkrut Garut gedekeun mah Garut gede teh ku urang heuh kitu maksud kuring teh lain mah sok gaya mudah kali haji mah masantren tapi masih lain we Garut Pak Garut di mah teu mampu masantren di Garut nu rada anggang mah di dieu ge aya atuh deukeut sok serenkeun ka pa ustadna cenah dididik Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Ma'ani Bayana pek ibu minimal atuh ibu teh ngeureuyeuh usaha keur anak teh anak bisa ngadoakeun engke ditungtunakeun Allahumma gfirli cing tarik atau yang ngomongkeun batur tarik Allahumma gfirli di mana-mana ya saya doa banyak ngeus saya gitu anu kapiatur abdi bade ka daerah Cisurupan Pak Ustad Pak Kiai anu aya di tempat ieu sing sarehat sing paranjang yuswa sing parak milik sing barokah ilmu ibu ge sami ti sim kuring saged anu kapiatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun maninggalih nu dipamrih hampura anu katadabillahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.